Sampurasun Wadia Balad ATE Official. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Kalayan diwuwuh ku qobul anu maha agung, dibarengan ku pangijabah anu maha kawasa, diiring ku kadeudeuh ka Nyaah Gusti anu maha suci. Urang ayeuna dugi kadanget ayeuna masih keneh tiasa ditepang dangukeun deui dina acara anu matuh kamemet urang sadayana. Nyatana dina pagelaran dongeng Sunda jejer carita Mustika Panggendam Sukma. Ayeuna bagian anu ka opat walasnanya pamiarsa. Ieu dongeng mangrupikeun buah karyana Kang Asep Gun ti Palihan Bandung Majalaya. Kangge Kang Asep Gun ngahaturkeun rewuh laksa saketi kabingahan, rehna parantos ngintunkeun naskah sakaligus ngawidian mamang kangge medar ieu dongeng dina Kandaga ATE Official ieu. Atuh sumangga kanu teu acan subscribe kantun subscribe heula, ngarah langkung pogot sareng langkung sumanget deui ka si mamangna dina enggoning medar ieu dongengna. Nging hilap di like di komennya nu saseueur-seueurna. Lainna naon mamang masok bingah kitunya upami maosan komentar-komentar ti para wargi sadayana teh. Atuh ngarah teu nyangkolong tingkana waktos sumangga ayeuna mah urang lajengkeun deui dongeng Mustika Panggendam Sukma bagian anu ka opat welasna. Kumaha salajengna? Sor cikopina, betot simbutna, pagan heula tali kolorna, bisi morosot, merezel, morozol, uzelan di tengah jalan. Tumpak, tung dung, tes. Harita Bahwirya terus-terusan narajang metakeun sakabeh ilmu pangandiwasana pikeun bisa ngarubuhkeun anu jadi lawan. Tapi sakali oge panarajangna acan kungsi aya nu meneran keuna kana sasaran. Awak jangsena estu jiga anu mawa bulu cat balicet nyingkahan setiap panarajang lawan. Jadi percuma we najan Bahwirya metakeun jurus jeung ajian ampuh tur aheng oge ari teu keuna kan awak lawan. Kalah loba tatangkalan anu rarungkad batu oge ararancur kakeunaan ku karongkahan ilmu pangantiwasa Bahwirya. Sajroning kitu jangsena terus muter otakna sabab da moal aya tungtungna lamun kitu wae mah. Najan awakna teu kabeunangan tapi manehna sorangan teu bisa ngayakeun serangan balik kanu jadi lawan. Sanajan sabaraha kali manehna ngasupkeun tenggeulan oge kalah leungeunna anu nyeri sabab badan Bahwirya teu asna tanding cadas. Alatan nyangking aji batara karang. Zog zia gerak kaluargeun pangawasa sia teh gonyok. Lain hayo we undur-unduran jeung bebalicetan pangabecus teh deuleu. Jika bolon wae sia mah ayo gerak kaluargeun sia ku aing ditandean sia deuleu. Cek Bahwirya ngarasa aral
sabab sakitu geus lilana tarung panarajangna can bisa keuna kana sasaran. Nya sok we biakeun pangabisa sia aki-aki pewot mun nya heueuh jago oge piraku kita tadi can sakali-kali acan bisa ngaragap awak uing. Hartina ilaing teh bodoh ki euy. Ukur hahaung we wungkul pangabecus teh ki. Temal Jangsena mau panas musuhna. Bari nyarita kitu di jero hatena Jangsena mimiti rek nyobaan kahebatan mustika nu aya dina sakuna. Jangsena ngagerentes sakan jirimna teu katembong ku musuh jeung menta kakuatan anu bisa ngarubuhkeun musuhna dina waktu harita. Bener we. Cacap ngagerentes kitu les we. Cirim Jangsena ngaleungit tina panenjo lawan. Bahwirya nepi ka coloho terus mehna mundur panonna reret ka sakurilingeun eta tempat pikeun Bahwirya manehna bisa nempo ka jalma anu ngagunakeun aji halimunan oge. Satungtung eta ajian tingkatanana biasa-biasa da mehna oge boga ari aji halimunan saperti nu kala ditu mah teu boga soteh aji halimunan tingkat anu sampurna anu ayeuna keur jadi maksud jeung udagan manehanana. Kari-kari ayeuna lawana bisa ngaleungit tina tetenjoanana. Nya molohok atuh Bahwirya teh. Kurang ayar. Lamun kieu hardina buah sisena oge ngarupakeun salah saurang manusia anu nyangking aji halimunan seperti nu dimaksud ku aing. Nasa benerna ieu jalma desa aing yakin sisena lain jalma biasa. Tapi nah atuh nini curig teh teu ngabejaan ka aing yen jalma nu arek dibinasa ku aing teh ngarupakeun salah sahiji nu bibanda kana ajian kahalimunan tingkat luhur. Nyebutkeunana ukur duaan cenah nu gablek eta ilmu teh. Nyatana dirina jeung lanceukna nyaeta bazir naraga. Tapi buktina geuning ieu budak kamari sore oge bogaeun ilmu nu kitu. Kitu galecokna hate Bahwirya. Panonna cingceng gular-giler sieun kabongohan kudu jadi lawana nu ayeuna teu katenjo jirimna. Bahwirya ngarasa yakin yen jalma anu mibanda mustika anu rek dibinasana si horeng ngabogan haji halimunan tingkat pangluhurna sabab boleh najan manehna museurkeun sakabeh elmuna keukeuh jirim lawana teu bisa katenjo ku panon lahirna. Sedengkeun Jangsena manehna harita keur nangtung ngajanteng persis hareupeun Bahwirya. Jangsena ngagerentes jeroeun hatena. Ngakukeun jago sarta mibanda rupa-rupa ilmu oge. Angger sia moal bisa nempo kana jirim aing. Ieu rasakeun si aki-aki peot parabkeun ka jurig tetelo. Barang jeung kitu hiu comrot. Pereup Jangsena ngahanca kana beungeut Bahwirya anu keur ngajanteng hareupeunana. Tapi kajadianana angger kawas tadi. Ngan pedah ayeuna mah leungeun Jangsena teu ngarasa nyeri. Teu beda jeung neungeul haseup ngeplos. Sedengkeun ari Bahwiryana mah teu kerel-kerel. Malah jiga nu teu karasaeun acan. Ukur diusap wungkul beungeutna anu peunang ku tenggelan lawan tadi. Kurang ayar. Kunyuk montong laku demit sia. Lamun bener sia boga pangabejus jeung boga kawani. Tembongkeun jiri mandi kadeuleu. Montong miyuni jurig jarian. Gelut bari ngajak kucing zumput jeung loba remetuk di teh aduh meuni napu kana beungeut jeung kana bujur alah. Cek Bahwirya bari culang cileung. Panonna
jalinger sieun kabongohan ku musuh. Padahal dina keunana oge ku panarajang lawan da sidik atuh teu karasaeun kumaha nama. Kalah dianggap asa dicocok ku ramatuk beungeutna anu beunang ku tenggelan musuh tadi teh. Sedangkeun ari Jangsena jirimna nu masih teu katingali ku Bahwirya. Manehna harita nyoba ngawatek salah sahiji amalan pangwaris ti Mama Ajengan Sodikin anu disebut ku Aji Guntur Jagat. Harita kadua leungeunna dirapatkeun hareupeun dadana. Kalawan lalaunan leungeunna terus diangkat ka luhur. Bareng jeung kitu berasaat di luhur katempo aya kolej nyai ngeburisat. Cahayana marapat panjang jika anu meulah langit. Celegur, beledak, celeger, ger. Sacara dak dumadakan harita sora gelap guludug nyaho-nyaho pating beledag pating celeger di jomantara. Sorana nepi ka ngeundeurkeun eta patempatan. Padahal sacara akal mah harita teh langit bengras caang berenang ku bentang kasubuhnakeun. Memang harita wanci geus nyadak ka wanci subuh. Bahwirya oge nepi ka curingha ruas ku kajadian aneh saperti kitu beungeutna tanggah ka luhur bari nulak cangkeng. Aneh. Nah, dububugu teuing bagi jeung aya gelap sagarupa salah mang disajigan ama. Langit zagieu bengrasna, bintang oge baranang keneh. Da acan beurang ieu teh. Moal gitu. Acan oge cacap ngagerentesna. Kolebaat siat. Kalawan dina kacepetan tanding kilat. Teu kapireungeuh nyaho-nyaho awak Bahwirya ngajengkang ngacleng. Sabaraha tumbak ka tukang nepi ka cungkal jumpalik jiga aya nu ngabandingkeun ku tenaga rosa. Hiu barasa duar ualah cengkang. Bahwirya ngoceak tarik nakar dina palebah dadana katenjo aya tapak ramo rupana hideung tutung katempo oge eta tapak ramo teh ngaluarkeun haseup hideung jeung nimbulkeun bau hangit daging anu kabeuleun. Alah lijik sia setan ngabunguan sia jurig. Cek Bahwirya kitu teh bari kuniang hudang deui. Set tuluy sila reup panonna dipeureumkeun. Bibirna kunyam-kunyem teuing mapatkeun jampe naon da teu kadenge. Cacap geger nyeman kitu berai panonna beunta deui. Terus leungeunna ngusap tatu nu aya dina dadana. Set dadak sakala harita keneh tatuna jadi leita deui taya tapak-tapakna aca. Bener lain bantrak-bantrakeun ilmu pangandiwasa Bahwirya teh. Harita keneh oge Bahwirya langsung bisa nangtung. Barang red ka hareup katempo Jangsena keur ngajegah. Si horeng jirimna teh tadi oge geus bisa katingali deui. Teuing kumaha Jangsena oge teu ngarti jirimna jadi bisa katempo deui saperti kitu ku musuh. Tapi sanajan jiri manehna geus nembongan deui, Jangsena angger masih dina kayaan seperti tadi. Nyatana metakeun amalan Guntur Jagatna. Dua dampal leungeunna dirapatkeun hareupeun dada. Teu lila ti kitu katempo leungeun katuhu Jangsena ngangkat lalaunan ka luhur dina posisi siap ngalancarkeun serangan susulan kalawan. Mireungeuh kitu Bahwirya oge teu hayang ari awakna kudu kabeunangan deui pikeun kadua kali nama. Sabab karasa tadi oge balukar tina tenggelan jarak jauh Jangsena ngaliwatan ajianana. Ngajadikeun dadana asa remuk tur ucutan. Coba nyeri jeung panasna lain meumeusan. Untung bisa kene cager sarta pulih deui oge. Urang ajar
teu nyangka sia teh geuning boga pangabecus oge. Sok kaluarkeun kabeh pangabecus sia deul kunyuk. Hayang nyaho ayeuna teu rag moal kana dada dewek deul. Cek Bahwirya nangtang. Bari nyarita kitu teh, manehna oge geus nyiapkeun tenggelan ampuhna nu dieusi ku salah sahiji ajian andalanana. Ulah wakas sombong si Ake Kipeot. Ye, rasakeun atuh ye, ari hayang deui mah ye. Hiya! Barang jeung nyarita kitu, belesat. Tina dampaleungeun ka tujang sena pating belesat cahaya kilat beureum. Disusul jeung sora gelap anu pating cileger di luhur. Bahwirya oge teu cicingkeun. Harita katempo peureub katuhna geus ngakebur hurung lir seunudurukan. Barang eta cahaya beureum geus deukeut, duar. Teu bisa dipondah deui dua kakuatan bantrok. Cahaya kilat beureum anu nyemprung di papag ku peureub Bahwirya nimbulkeun sora anu pating cileger jeung ngaguruh mata keung kadengena. Untungna di dinya eueuh jalema anu nyerengkeun. Tapi ari sorana mah kadenge nepi ka tengah lembur. Jalma-jalma nu keur taribrak keneh sare jadi kaharudangkeun ku sora nu pating cileger sacara dumadakan. Bahwirya kontan badana ngacerijeg sabaraha lengkah ka tukang. Katempo beungeutna sumengir nahan ka nyeri. Peureupna dipake mapag cahaya beureum tadi karasa asa kompel. Lian ti kitu dadana oge karasa sesek asa geus katibanan beusi anu beratna ratusan kati. Urang ajar kunyuk teh sia. Kakarak aing magi lawan jiga gieu. Puluhan daun aing ngalanglang buana kaunggal madhab. Karek ayeuna aing manggian manusia anu bisa mapakan kana pangawasa aing. Gerentes Bahwirya. Tapi sanajan kitu oge, manehna acan ari ngarasa teter jajaten kaluhuran ilmu ku lawan mah. Seeutik kalawan launan manehna ngerahkeun tanaga jerona pikeun bisa mulihkeun ka nyeri nu aya dina dadana. Katara awak Bahsurya ngageleter hebat. Cing cirining Bahwirya bener-bener keur ngetrukeun sakabeh pangawasana disalurkeun kana pelebah dadana. Ari jangsena manehna katempo ngajanteng bari merhatikeun Bahwirya anu keur silah bari kunyam-kunyam mapatkeun jampe pamakena. Anu akhirna tatu nu aya dina dadah Bahwirya pulih sabihara-bihari deui. Curung kuno Bahwirya nangtung terus ngacegah panonna semu hurung mencerong ka jangsena. Zo tuluikeun deui sia kunyuk. Ngan sakitu pangabeju ieu dah. Cek Bahwirya. Sanajan geus 2 kali ngarasakeun kabeunangan oge. Ari nyarita nama anggar suaban. Teu hayang ngaku kana kaunggulan lawan. Nya sok we tadi oge kuring mah geus siap. Rek nepi ka irah oge moal burung diladenan ki. Sok mana kaluarkeun. Apanan anjeun teh kawentar jawara kahot anu geus boga rupa-rupa elmu nu araheng. Nah geuning kalah kitu kabuktianana mah ki. Cek jangsena ngajak mapanas lawanna. Sombong sia. Karek bisa gitu oge sombong sia kunyuk. Ye, ayeuna mahakan gelap gambar ajian tingkat pangluhurna anu kajangging ku aing sia. Ya, belesat. Sacara bebarengan dua pereup na Bahwirya pating belesat rek ngarah kana dada lawan. Angin sambaranana nepi ka ngahiung jiga ratusan engang anu kaluar tina sayangna.
Cirining memang lain handap-handap kahebatan acian gelap ngampar nu harita dilancarkeun ku Bahwirya. Mireungeuh kitu Jangsena oge teu cicingeun. Gentak manehna ngirimkeun deui sinar beureum tina dampaleungeunna jiga tadi. Sabab geus jelas kakuatan ilmu nu dipibana ku Bahwirya lain lawaneun sacara kasar. Nyatana ku teunggelan atawa tajongan biasa. Harita dua pereup Bahwirya geus nyampeuk hareupeun dada. Tapi samemehkeunna kana sasaran, dua pereup Bahwirya geus kapapag manten ku cahaya beureum nu kaluar tina dampaleungeun Jangsena. Atuh geus teu bisa dihalangan deui, pikeun anu kadua kalina masing-masing seranganna bantrok di tengah jalan. Hiu paklak kadung deus. Saharita awak Bahwirya celeng nepi ka meceleng lumayan jauh. Bari jeung ayeuna mah katempo tina sela-sela biwirna kaluar getih kantal hideung. Kawasna mah Bahwirya teh nadangan tatu di jero. Ningali kitu Jangsena teu hayang mere kasempetan supaya nu jadi lawanna bener-bener teu bisa hudang deui. Da jeung enyana harita Bahwirya bener-bener ngarasa awakna panas jeung nyerina teu katulungan. Samemeh Jangsena ngalancarkeun di seranganana, sakiceup jeung Bahwirya ngabalesat kabur ninggalkeun pakalangan. Ngarasa teu untupan ari kudu neruskeun deui tarungna. Bari mawah hate nu kuciwa lantaran paniatanana teu kalaksanakeun. Nyatana ngarebut mustika panggendam sukma. Anu puguh mah Bahwirya sorangan anu meh-mehan paragat nyawa. Lamun teu kaburu kabur lompat bari metakeun elmu ngagayuh angin anu geus kacangking ku dirina. Kalah mang pretah aki-aki jurig deh. Aing yakin ieu pasti bakal aya buntutna. Eta aki-aki dina hiji waktu tangtu bakal datang deui pikeun ngayakeun balitungan jeung ngajalankeun pamaksudanana. Nyaeta rek ngarebut mustika panggendam sukma. Sakalian bari rek ngabinasa ka diri aing. Tangtu ieu sakabeh aya di satu kangeunana. Jangsena ngagerendeng. Nu akhirna geus kitu mah leos we. Jangsena ngaleos ninggalkeun eta patempatan balik deui ka lemburna. Harita waktu geus nincak ka wanci subuh. Di jero lembur kadenge hayam jago raong kongkorongok. Di tajuk jero lembur kadenge sora bedug disusul ku sora nu adan. Cirining geus manjing waktuna salat subuh. Cag kayan Jangsena urang tinggalkeun. Caturkeun Bahwirya. Harita manehna kebat lumpat ngajugjug ke tempat dumuk matuhna nini cengkir nyaeta di pasir jurig teh. Teu memenitan oge Bahwirya geus nepi jen ngajanteng. Panonna rarat reret da puguh teu apal palebah mana cicingna nini cengkir teh. Kayaan di dinya mah masih keneh paroe. Da puguh karek nincak wanci subuh. Sora jangkrik jeung cari cangkas katut sato-sato nu sejena reang di sarada patembalan. Di behwetan katempo balebat beureum ngagurat langit lir emas sinangling. Angin subuh karasa ngahiliwir nyecep nebak kana awak. Deh aing teu nyao deui ngajedogna nini jurig de palebah mana. Cek Bahwirya ngomong sorangan. Tapi sabot keur kitu cikiki kadenge aya sora nu seuri meuni nyikikik. Sorana mata kukurayeun bulu punduk pikeun anu borangan. Red Bahwirya ngaret ka palebah datangna sora. Bre aya jirim bodas keur ucang angge luhureun dahan tangkal. Leungeun katuhuna nyekal iteuk. Sedengkeun leungeun kencana ngais anak monyet. Gaya abang. Eta jirim nini-nini nu tayalian ti nini cangkir
ngagayabag turun ti luhur tangkal. Celek nangtung hareupeun Bah Wirya. Panonna katempor ucang riceung jiga anu lulungu karek udang sare. Sia mah baku ari geus teu boga kasopanan teh deuleu Wirya. Wayah kumaha ieu teh deuleu ha? Aing keur ngeunah-ngeunah hees bari marende si nyonyot. Jadi weh nyaring deui sia. Isuk deui atuh kahayang aing mah mantau ka dieuna deuleu Wirya. Cek Nini cengkir molotot ka Bah Wirya. Punten we Nini. Sugan kuring mah Nini teh teu sare atawa geus udang rek tahajud. Da kuring oge teu rumasa ngageuingkeun padahal mah Nini. Padahal mun Nini tunduh keneh mah keun bae kajeun. Engke di we geus beurang nepungan kuringna Nini. Cek Bah Wirya bari mamandapan. Rumasa geus ngaganggu ka Nini cengkir. Kadong doras ya. Da ayeuna mah aingna oge geus teu tuduh deui. Sok buru caritakeun. Kumaha geus hasil modaran manusia nu ngaran si Sena jeung ngarebut mustikana teh. Mana kadiekeun ka aingkeun deuleu Wirya. Cek Nini cengkir. Langsung we tumanya kana pasualanana. Geus teu hayang malepah gedang deui. Kela Nini kela. Ulah waka juga bahas gadinya. Apanan kuringna oge can cacarita leuwih jelas tur gematkan ini teh ieu teh. Narek cacarita naon kitu Wirya. Aing mah teu hayang ngadengikeun dongeng deuleu. Kalarek cacarita heula sagala. Langsung we kana pokona atuh. Memang narek nyaritakeun naon sia teh. Sok buru geradadarkeun ka aing. Ulah panjang-panjang teuing sia. Sok ngadon tunduh aing mah deuleu ari ngadengikeun anu ngomong lila-lila teuing teh. Cek Nini cengkir bari jeung sesentak oge. Antuk nama teu buru mere kasempatan ka Bah Wirya pikeun nyaritakeun pangalamanana salila maluruh mustika tugas ti manehna. Jadi kieu ieu teh Nini. Sabenerna kuring teh geus manggihan tempat eta jalma anu dimaksud teh. Nyaeta nu mebanda mustika panggendam sukma. Sakumaha anu dicaritakeun ti awal ku Nini. Ngan geningan eta jalma anu ngaran si Sena teh lain jalma polos dong. Lain jalma nu ata ku pangabisa suung ku ilmu saeutik tina pangarti geuning Nini. Nya iraha aing nyebutkeun yen si Sena manusia bolos strong deuleu Wirya. Jeung iraha deui aing nyebutkeun si Sena manusia nu eueuh kabecus. Hayo sia jawab deuleu Wirya. Nini cengkir nyentak bari molotot. Si nyonyot anu keur di aisna oge nepi ka ngagerewek. Ruaseun ngadenge sora si Nini cengkir meureun anu ukur ngamuk. Galacang we si nyonyot ngagalacang kana sirah. Terus beberewekan bari gegetret. Ngajedog sia teh nyonyot ngajedog. Mentong numpakan hulu aing deuleu. Peureus ieu buk aing peureus nyonyot. Cenah cek Nini cengkir bari ngenyang awak anak monyetna tuluy disina cicing dina tak-takna. Nyante ari nyarita gitu mah Nini oge Nini. Ngan ari sugan kuring mah eta mangkluk nu ngaran Sena teh pangartina biasa-biasa we kitu dan Nini. Ari pek teh geuningan lainna apaan elmuna oge. Manehna ngagem ajian langka anu bisa ngaluarkeun cahaya kilat jeung guludug. Saumur nyuhun hulu jeung saumur jadi jawara. Asa kakara guring mah manggian ajian aing model gitu deuleu Nini. Sia mah loba bacot, loba alesan deuleu. Loba alasan kumaha Nini? Geus ayeuna mah geus ulah. Nya kunaon gitu Nini? Waktuna beak dulu. Olo waktosna kabujeng seep wadia bala
RTE official. Keun atunya. Ieu dongeng teh urang cekapkeun dugi ka dieu heula. Insyaallah enjing pageto baris dilajengkeun deui. Atuh kukitu kukieuna mamang sejamit mungkur amit mundur ti payuneun para wargi sadayana. Hayu ah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.